tingkah hade tuh. Hampura, abdi teu sengaja. Heeh, nya pantas tingkah hade atuh mun. Heeh, gitu. Saha sih maneh asa karak nempo? Maneh budak anyar nya. Nuhun, abdi budak anyar. Sakali deui hampura. Pantasan, ayo deh orang indit, teu penting urusan jelema jiga gitu mah. Hayu. Kencan atuh, Kelly. Jen teu kudu naon. Henteu, abdi teu kudu naon. Entong nyin masalah jeung geng degelisna eta nu terkenal di sekolahan ieu. Hayu urang ka kelas. Hayu. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Neng. Neng, kumaha sakolana, Neng? Ah, gitu we, Mi. Kunaon? Neng asa minder sakola di dinya. Minder kunaon, Neng? Itu babaturan Neng mah pada garaul ari Neng pangsukuna. Allah, Neng, ayeuna mah sabar we Neng teh jalankeun. Jung ayeuna mah geus diajukeun heula. Imam. Ya, Mi, jung kitu. Ari mana teh kunahan balik sosokan hello-helloan dahan jeung jamu oge. Sosokan make bahasa Inggris atuh. Sok kitu nya. Oh nya geulis ai anjeun teh tos di mana? Atis ping mama. Nang anjeun geurah. Meni gaya tuh cara mama gue. Ayo nu kebetulan astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung santan. Santan nonton, tapi teh asa poek, mumi lain, muni jodoh. Pan mama teh make kacamata. Oh, ya Allah, ayeuna mah asa geus beurang ieu teh. Saha anu namina Ibu Icus? Hayu ka dieu. Bade naon atuh? Geura bidaan. Anjeun ditangkap. Tangkep naon? Pan anjeun gaduh salah, anjeun korupsi 2 miliar. Tak mungkin Ibu Abdi mah korupsi atuh. Anjeun teu percaya? Iya buktina. Korupsi naon nya? Ya Allah, rarang sampe Abdi mah henteu. Ayo urang milu ka kantor polisi. Isuk oge Ina. Kumaha itu orang pegang tangan anyar hargana 80 juta. Wah, bener. Bener atuh. Ih, meni alus jamna coba lupa. Iya, halus lah di mecet. Meni pelit amat sih.
sabenerna iya nu iya ngaranna teh Ibu Aida. Urang mah sabenerna teh kenal itu teh ibu mah saha, tapi cenah mah anu ditulis di surat Mama Icus teh ieu cenah indung urang mah. Jadi Mama Icus lain indung kandung anjeun. Iya, Mama Icus teh lain indung kandung abdi lain. Terus kumaha atuh? Nya abdi teh ayeuna bade neangan wae Ibu Aida. Oh, nyanta satu hayu ku abdi dibantuan. Ih, benernya. Hayu Nya. urang neangan Ibu Aida. Hayu atuh. Nya muhun. Di mananya Ibu Aida teh bumina? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apunten, abdi bade naros. Terang bumina Ibu Aida teh. Emang kunaon gitu? Jadi kieu abdi teh neangan ibu kandung abdi. Soalna ibu angkat abdi teh antos pupus. Terus abis itu ibu abdi teh nulis dina surat bahwa abdi teh lain anak kandungna, bahwa abdi teh anakna Ibu Aida. Terus ayeuna abdi kemeangan Ibu Aida teh di mana bumina. Baheula abdi ngelahirkeun di rumah sakit. Terus putri abdi teh aya nu nyulik. Oh, berarti ibu abdi atuh, soalna dina surat eta abdi teh ditulis bahwa abdi anak Ibu Aida teh aya cirina di dieu, aya tai lalatna. Mana buktina? Itu aya tai lalat, cek Mama Icus oge cenah aya tai lalatan di dieu. Berarti abdi teh bener anak abdi.